di mana-mana nariah masalah sebab ia sholawat bagaikan sene dina pada panas bisa ngahuru kesalahan-kesalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kabeng berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda mah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nangan nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 saminggu atuh